Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pangaosan nu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana acara nu katunda nu kamari nyaeta kitab Duratun Nasihin, masih nerangkeun fadilah rijal ala nisa, keunggulan-unggulan anak lalaki ka pirang-pirang istri. Nyana kitab mangga buka halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya sareng diriwayatkeun an Abdillah bin Auf, tatampi hadis ti Abdillah putrana Auf annahu sanyana Abdillah qala eta nyarios Abdillah. Sami itu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngadauh Kanjeng Rasul, ayyuma mar'atin adkhalat ala zawjiha al-ghamma fi amrin nafaqah aw kallafathu ma la yutikuhu la yaqbalullahu minha sorpan wala adlan. Ayyuma mar'atin ari istri nu mana bae adkhalat ngasupkeun ieu imro'ah ieu istri ala zawjiha ka suamina ieu istri al-ghamma ngasupkeun kana kabingung fi amrin nafaqati dina urusan napakoh au kalafat atawa merdih nyuprih ieu si istri haka ieu jauj ma kana perkara la yutiku nu teu kuateun ieu jauj hukana ieu ma layak balu maka moal narima sa Allahu Gusti Allah min hati ieu istri sorpan kana ibadah sunat wala adlan sareng moal narima kana ibadah fardu ibadah wajib. Hadirin jamaah nu mulia, pidawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin istri nu mana bae, istri nu tos nikah, istri nu gaduh suami, istri urang mana bae, istri saha bae nu tos gaduh suami, hiji istri ngasupkeun kabingung ka suamina, ngasupkeun kabingung dina urusan nafkah. Misalnya istri minta napakah ka suamina, napakah anu di luar kemampuan si istri au kemampuan si suami au kalapathu ma la yutikuhu, atawa si istri teh minta ka salaki nu kira-kira salaki moal mampuheun. Contoh misalnya penghasilan si suami teh penghasilan menengah ke bawah, penghasilanna maksimal sapoe teh 100.000. Ayeuna ari minta si istri misalnya minta mobil, hayang pangmelikeun mobil Pajero, pan jelas moal mampuheun teu sesuai sareng penghasilan si suami. Tah si suami teh jadi bingung karena pamenta si istrina minta anu malayatikuhu, maka awewe istri anu kitu minta ka suamina anu kira-kira henteu matak mampuheun ieu si suami, maka saur Kanjeng Rasul la yaqbalullahu minha sorpan wal adlan, Allah moal narima kana ibadahna eta si istri ibadah sunat termasuk ibadah wajib moal ditarima ibadahna. Nauzubillahi min dalik. Kumargi kitu ka para istri di mana bae ayana ulah seueur teuing pamenta terhadap suamina, terutama minta anu di luar kemampuan suamina. Lajengkeun waruya sareng diriwayatkeun an Abdillah bin Umar, katampi hadis ti Abdillah bin Umar annahu sanyana Abdillah qala nyarios Abdillah, sami itu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ngadauh Kanjeng Rasul, laukana lamun teu mah aya naon jami umma sakabeh perkara fil ardi di muka bumi dahaban eta emas au fiddatan atawa perak
wahamalat terus mawa huka ieu ma kana ieu perkara saha imro'atun ieu hiji istri ila baiti jaujiha ka imah salakina ieu istri summa pakhorot terus ngabingungkeun ieu istri alahi ka ieu jauj yauman dina hiji poe minal ayami tina pirang-pirang poe bikauliha ku ucapanana ieu istri man anta cek si istri teh man eta saha antari anjeun innamal malu pasti nari harta li eta boga kuring wala mala jeung teu boga harta lakapikeun anjeun awewe nu kitu akhbato maka ngalebur sa Allahu Gusti Allah amalah kana amalna istri walau kana sok sanajan kabuktian di amal teh kasiron eta seueur. Hadirin jamaah sadaya pidauh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau kana jami'u ma fil ardi dahaban wa fiddatan seandaina aya sakabeh perkara nu di muka bumi ieu teh emas tarohlah boga gunung emas 2 gunung emas boga 2 gunung perak wahamalat imro'atun ila baiti jaujiha dibawa ieu gunung emas teh dan boga pamajikana dibawalah ieu 2 gunung perak teh da boga pamajikana dibawa ka imah salakina terus weh eta si awewe teh ngabingungkeun kanu jadi suamina ngomong mata nganyerikeun kana hate suami dina hiji poe ku omonganana eta awewe cek awewe ngomong kieu man anta saha anjeun teh pan anjeun mah seorang suami anu teu boga harta teu boga nanaon innamal malu li ieu kabeh harta di imah ieu teh boga kuring cek eta awewe wala mala lakan jeung anjeun mah teu boga nanaon da ieu imah kendaraan sakabeh nu aya di imah itu harta kuring cek si awewe eta awewe ngomong kitu bajarkeun lalaki teu boga nanaon naudzubillahi min dalik awewe istri anu kitu ahbatallahu amalaha ku Allah amal kasayanana istri bakal dihapus sakabeh ganjaranana amalna bakal dihapus ku Allah Subhanahu wa taala walau kana kasiron sok sanajan amalna eta istri teh seueur naudzubillahi min dalik kumargi kitu seorang istri kudu bisa ngajaga kana cariosan terhadap suami naon margina Allah bakal ngalebur kana sakabeh amalna upami istri teu bisa ngajaga kana naon ngajaga kana cariosan eta istri terhadap suami ulah sampai suami bendu ulah sampai si suami nyeri manahna gara-gara cariosan anu janten istri. Lajengkeun waruya sareng diriwayatkeun ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma hadis katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sanyana Ibnu Abbas naon annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta nyarios Ibnu Abbas samitu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Kanjeng Rasul ayyumma mra'atin ari istri mana bae kharajat nu kaluar ieu istri min baiti jaujiha ti imah salakina ieu istri bi ghairi idnihi kalawan teu aya idin si suami la'ana maka ngalaknat hakaya istri naon kullu syai'in saban-saban perkara tolaat anu nyaangan alahi ka ieu syai naon asyamsu panon poe wal qamaru sareng bulan hatta tarji'a sehingga balik deui ieu istri ila baiti jaujiha ka imah salakina ieu istri. Maksudna hadirin jamaah sadayana Rasul ngadauhkeun ayyumma mra'atin ari istri nu mana bae urang mana bae horojat keluar ieu istri teh ti imahna ieu istri keluar ti imah salakina teu aya izin tinu jadi salaki keluar ti imah komo sampai keluar negara mah heg teu aya izin nu jadi salaki naudzubillah min dalik saur Rasul la'anaha kullu syai'in tola'at alaihi syamsu wal qamar maka awewe nu kaluar ti imah teu aya izin nu jadi suami maka sakabeh perkara nu kacaangan ku panon poe sakabeh perkara anu kacaangan ku bulan bakal ngalaknat ka eta istri nu kaluar ti imah teu aya izin tinu janten suami nepi ka iraha dilaknatna hatta tarji'a ila baiti jaujiha nepi ka eta si istri balik deui ka imahna nu jadi salaki naudzubillahi min dalik kumargi kitu kade ka para istri ketika urang bade keluar ti bumi komo keluar desa keluar kecamatan keluar kabupaten komo sampai keluar negeri jadi TKW
heg teu aya izin salaki naudzubillah salama di luar imahna, berarti salama itu bakal menang laknat ti kabeh perkara anu kacaangan ku panon poe sareng ku bulan. Naudzubillah min dalik. Lajengkeun waruya warawa sareng ngariwayatkeun sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta nyarios ieu Ibnu Abbas qala ngadau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu ari istri idza kharajat eta di mana keluar ieu istri min babi dariha ti lawang imahna ieu istri mazinatan barina anu gigindingan wa mu'atiratan sarang make sesengitan bitoyibi kalawan sesengitan anu sae wa zauju bari ari salakina bidalika kana eta kalukuan istri tadi nu sesengitan nu gigindingan rodin salakina eta ridho bunia maka bakal dibangunkeun li jauji hapikeun salakina istri bikuli kodamin kalawan saban-saban tiap lengkah naon baitun imah finnari dina neraka. Naudzubillah min dalik. Saur Kanjeng Rasul sing sahabai awewe istri nutos gaduh suami heg istri nate kaluar ti imah sok bersolek kaluar ti imah nate bebeakan dangdan bari make sesengitan nu matak nimbulkeun kana fitnah itu bari dina niatna ieu awewe teh kaluar ti imahna teh lain rek nyugemakeun salaki hayang katinggal ku lain salaki hayang nyugemakeun ka salian ti salaki. Naudzubillah heg salakina ridho bari kitu teh naudzubillah salaki eta nu ridho ka istri nu kitu. Naudzubillah ke saur Kanjeng Rasul di akhiratna eta salaki bakal dipangnyieunkeun imah dina jero neraka. Naudzubillah min dalik. Kecuali awewe nu kaluar ti imah teh niat sejak naon niat nyugemakeun kanu janten suami berarti awewe ulah make pantes dangdan kaluar ti imah tetap kembali niat innamal amalu biniat sahna amal-amalan tergantung kana niat. Contoh misalna di eta lemur teh aya anu hajat uleman tatanggana misalnya da urang mah moal make sesengitan da cek keterangan cek Pak Ustad dong make sesengitan tong dangdos da bisi naon karunya salaki bisi dipangnyieunkeun imah di jero neraka nepikakeun kaluar ti imah kaondangan si pamajikan teh cumpang camping make baju saroek magjori pikageuleuheun eta teh secara teu langsung punten bakal eta teh secara teu langsung ngahinakeun kanu jadi naon kanu jadi salakina wibawa nu jadi salakina bakal ruksak gara-gara tingkah laku nu janten istri. Matak sok sanaos si istri kaluar ti bumi punten mentari ridho heula ka suami niat urang rek ngajaga martabat suami ngajaga nama baik suami mangga silahkan kaluar oge urang ngajaga nama baik suami kaluar ka uleman gitunya ka uleman suami ridho insyaallah eta bakal naon ridho Allah oge sabab keur istri mah ridho Allah biridol jawaz ridho Allah tergantung ridona nu janten suami. Waruya sareng diriwayatkeun an Tolhah bin Abdillah katampi hadis di Tolhah putrana Abdillah radhiyallahu anhu annahu sanyana Tolhah naon annahu sanyana Tolhah qala eta nyarios Tolhah sami'atu nguping kuring Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadau Kanjeng Rasul ayyumam ra'atin saur Kanjeng Rasul ayyumam ra'atin ari istri nu manda bae istri erek urang mana bae saha bae anak saha bae ayu mamroatin kalahat anu jamedud ieu istri fi wajhi jaujiha di hareupeun salakina ieu istri kade si istri si bojo ulah sampai naon jamedud weh kaos naon kaos biwir teko hareupeun salaki teh wayahna si istri mah boga kakeuheulan naon oge wayahna sing bisa naon ciri istri nu solihah mah al mar'atu solihah idana dorta di mana-mana anjeun ningali ka istri nu solehah maka matak ngabungahkeun ieu istri nu solehah mah. Tetapi sabalikna ketika si istri hareupeun salaki kareret katingali ku salaki heg salakina ningalikeun awewe teh kalakah jamedud haseum manyun itu hareupeun salaki
Naudzubillahi min dalik, berarti eta si awewe patudhilu alaihi algoma, ngasupkeun ya istri alaika salaki algoma kana kabingung. Tangtos bingung nu jadi suami, kunaon ieu pamajikan teh make jeung jamedud haseum, itu aya naon ieu aya kahayang naon. Maka awewe eta saur Kanjeng Rasul, pahia maka ari itu istri pisuhtillahi eta aya dina bebendu Allah. Naudzubillahi min dalik. Salagi pamajikana terus jamedud we, jamedud baeud we hareupeun salaki di bendu ku Allah, nepi ka iraha di benduanana illa antadhaka, nepi ka yen seuri ieu si istri, mere seuri ieu istri bi wajhi jaujiha dina wajah suamina ieu istri. Mata kudu marahmai si istri mah, naon sababna cek tadi ridollah bi ridho jauj, ridho Allah tergantung ridona salaki tah. Jadi awewe marahmai, si suami oge bakal bungaheun ketika naon, ketika si istri tos katinggal seuri, berarti manah salaki oge bakal bungaheun, berarti awewe nu kitu tudhilu alai asururo, tudhilu ngasupkeun ieu si awewe si istri alaihi ka suamina asururo kana kabunga, pasti suamina bakal bungaheun sabab ningali awewena bunga. Lajengkeun waruya sareng diriwayatkeun anib Abi Hurairah katampi hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naon annahu sanyana Abi Hurairah qala eta ngadauh Abi Hurairah qala tos ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida da'a di mana-mana ngageroan saha atawa ngajak saha ar-rajulu hiji lalaki imro'atahu ka istrina rajul ila firasihi kana amparana atanapi kana kasurna kana spring bedna, pamamtanaat terus weh nolak ieu si istri, pabata terus weh sapeupeting saha ajauju salakina godbanun eta bendu amak alaiha kaya istri, la'anat maka ngalaknat hakaya istri sa'al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga nepi ka subuh ieu istri. Rawi ngariwayatkeun kana hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wa ghairuhuma sareng salianti ieu Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Maksudna ketika aya sepasang suami istri, si suami nate ngageroan kanu jadi pamajikana ngajakan ka kamar, ngajakan kana kasur, biasana sok ngajakan dina malam Jumaah merenya ngajakan bade naon, bade jima, bade bersetubuh. Aipek teh si pamajikana teh mungkin aya alasan capek, geus beberes beurangna, capek geus ngurus budak, tas tek capek kumaha oge, ari si pamajikana teh nolak. Mung diajakan kuno jadi suamina, diajak ka kamar, diajak kana kasur, diajak jima, nolak. Akhirnya nu jadi salakina pabata jauh azgodoba, jadi nu jadi suamina bendu amek sabab teu layanan da pamajikana mung. Kalakah ini tengah rengkol mangku budak nuletikna dibawa ka kamar, budakna sare di kamarna, naudzubillahi min dalik, awewe nu kitu matak bendueun salaki, amekeun salaki, pedah naon ditolak kuno jadi pamajikana, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, awewe nu kitu bakal dilaknat ku malaikat nepi ka subuh-subuh eta awewe dilaknat ku malaikat. Naudzubillahi min dalik. Waruya jeung diriwayatkeun an Sulaiman Al-Farisi katampi hadis di Sulaiman Al-Faris, naon annahu sanyana Salman Al-Faris qala nyarios ya Salman, dakholat lebat sa Fatimatu Siti Fatimah radhiyallahu anha ala Rasulillah kabumina Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saur dina ieu hadis saur Salman dina hiji waktos Siti Fatimah putrana junjunan Kanjeng Rasul sumping kabumina ramana ka Kanjeng Rasul. Palamma nadarot ilaih damaat ainaha. Ketika palamma nadarot, ketika ningal itu Siti Fatimah alaihi ilaihi ka Kanjeng Nabi, damaat nyurucud weh naon ainaha dua socana Siti Fatimah. Begitu Siti Fatimah tos penak sareng Kanjeng Rasul, ret ningal kana raraina Kanjeng Rasul, curucu deh ngeberbei weh cai soca ieu Siti Fatimah, wa taghayyara launuha jeung berubah naon launuha rupina.
Pamentena ieu Siti Fatimah katinggal ku Kanjeng Rasul. Siti Fatimah ngaberebei cai socana nangis. Ditaros ku Kanjeng Rasul teh pakola teras we ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lakiya binti, ma eta naon laki pikeun anjeun ya binti, hei anak kuring. Saur Kanjeng Rasul natena aya naon anjeun teh make jeung ceurik kitu. Saur Kanjeng Rasul, kumaha waler Siti Fatimah? Qolat ngawaler Siti Fatimah, ya Rasulullah, he Rasulullah, kana pangna abdi nangis teh, abdi sedih teh, kana baini wa baina Ali al-barihah, kana kabuktian baini antara abdi wa baina Ali sareng antara Sayyidina Ali nu jadi caroge abdi, al-barihah dina peuting tadi. Abdi sareng suami abdi tegasna sareng Siti Fatimah dina tadi wengi teh abdi teh aya nuju Banyol heureuy, dijahunari aya Banyor heureuy, wanasa minal kalami jeung timbul tina cariosan heureuy tadi teh aya Banyol cariosan abdi kanu janten suami ka Sayyidina Ali, sehingga muncul weh naon anu godiba yen bendu weh saha aliun Sayyidina Ali nu janten naon caroge abdi amekeun Sayyidina Ali teh gara-gara nyarios Banyol heureuy. Bi kalimatin benduna teh ku sabab hiji kalimah, hiji cariosan abdi khorojat ya cariosan teh minpi eta kaluar tina baham abdi da heureuy teh, tapi mata kasinggung Sayyidina Ali teh ku sabab heureuy. Tah kumargi kitu palamma raaitu samang-samangsa ningal abdi anna alian kana sanyana Sayyidina Ali qad godoba eta nyata bendu Sayyidina Ali, ningal ret Sayyidina Ali teh amekeun bendu ka abdi gara-gara abdi kacaletot tina nyarios nu matak ngajanten bendu ka caroge abdi. Saur Siti Fatimah, tah abdi teh nadam tu wa gomam tu, abdi teh merasa hanya ka menyesal, abdi teh nalangsa wa gomam tu jeung bingung abdi teh. Pakultu lahu teras we abdi teh nyarios ka Sayyidina Ali teh, ya habibi, duh kakasih kami. Saur Siti Fatimah, irdi anni, kudu ngaridokeun anjeun anni ti abdi, sing ridho senah muncek bahasaina mah hampura. Ta abdi watubtu haulahu isnataini wa sab'ina marotan, sehingga abdi teh muter we minta ridona kanu janten caroge abdi ka Sayyidina Ali, sampai ngurilingan Sayyidina Ali teh sampai 72 putaran, 72 kali. Hatta rodiya, sehingga ridon ya Sayyidina Ali aniti abdi. Saur Siti Fatimah, wadhaka, sampai gumujengna ya Sayyidina Ali pi wajhi ma'arido, gumujeng Sayyidina Ali ningal naon, ningal dina wajah abdi ma'arido sarta caroge abdi Sayyidina Ali ridwan. Ngan tetep sana abdi teh saur Siti Fatimah, wa anna khaifatun min rabbi, wa anna sedengkeun ari abdi khaifatun eta sieun abdi teh min rabbi ku pangeran abdi, sieun ku Gusti Allah. Tah laporan Siti Fatimah begitu penak sareng junjunan sareng ramana ngaberebei cai soca teh tah alesanana, padahal tadi wengi teh Siti Fatimah teh tos nyungkeun ridho Sayyidina Ali nu janten carogena tos ridhoeun, tos bingaheun ningal ieu Siti Fatimah, tapi kabingung abdi teh teu aya deui, sieun ku saha, sieun ku Gusti Allah. Kumaha tah junjunan Kanjeng Rasul setelah nguping laporan ti putrana Siti Fatimah kitu? Itu pakola teras weh ngadauh Kanjeng Rasul laha ka Siti Fatimah. Saur Kanjeng Rasul, ya binti, hei anaking anak kuring. Saur Kanjeng Rasul, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi Allah, demi dat anu tos ngutus Allah ka kami bil haqqi kalawan hak, nabiyan ngutus jadi nabi. Saur Rasul, innaki law mutti qabla ang tardiya aliyan lam usolli alaiki. Hei anaking Siti Fatimah, saur Kanjeng Rasul, seandainya anjeun maot, heg maotna anjeun sate acan ridho, minta ridho na anjeun ka Sayyidina Ali. Seandainya anjeun maot heg teu acan diridhoan ku Sayyidina Ali, maka saur Rasul lam usolli alaik, maka kuring moal mangihan ka anjeun. Intinya moal menakan anjeun, saur Kanjeng Rasul, lamun anjeun
maut samemeh minta ridho kanu jadi suami. Tos kitu teraswe Kanjeng Rasul mamatahan sumakola teraswe ngadauh Kanjeng Rasul binti amma amilti anak amma alimti hei anak king anak kuring saur Rasul amma alimti nah apal anjeun anna ridho jawaj huwa ridollah saknyana ridho nu jadi salaki eta teh ridona Gusti Allah wa godbu jawaji wa godbullah sedengkeun ridho na salaki eta teh ridho Allah bendu na salaki eta teh benduna Gusti Allah. Allah bakal ridho lamun suami ridho, Allah bakal bendu lamun suamina bendu. Saur Rasul ya binti ayyuma mra'atin abadat ibadata ka ibadati Maryam binti Imran. Hai anak king Siti Fatimah saur Kanjeng Rasul ari istri nu mana bae heg seandainya ya istri teh ibadahna ya istri seperti ibadahna Siti Maryam bin Imran. Tapi sumalam yardo tos ibadah teh heg teu ridhoeun kanu jadi pamajikanna saha nu teu ridhoeun jaujuha salakina eta pamajikan ibadahna beurang peuting cek paribasana beurangna puasa terus-terusan bari salatna salat sunat teu pernah tinggalin salatna naon bae ibadah seperti ibadahna Siti Maryam tapi salakina teu ridhoeun saur Rasul la yaqbalullahu taala minha maka eta istri nu kitu ibadahna layak balullahu ta'ala minha ibadahna moal ditarima usaha ku Gusti Allah lamun ieu salakina henteu ridho kanu jadi istrina. Ya binti saur Rasul afdalu amal nisa'i itaatu jawaz wa ba'daha laisa laha amalun afdalu minal adli. Hai anak king Siti Fatimah anak king anak kuring anak kami saur Rasul abdulu amalin nisa'i ari pang utamana amalna seorang istri saur Rasul itu atu jauji nyaeta taat terhadap suami dibandingkeun jeung nanon dibandingkeun jeung haji jeung umroh jeung ibadah naon ge pang abdolna pang utamana ibadah seorang istri mah turut tumut taat terhadap suami taat baik terhadap suami sabada eta naon amal nu pangalusna setelah turut ka suami wa ba'daha laisa laha sabada eta teu aya deui amal nu pangalusna keur istri mah kecuali amalu afdalu min ajli kecuali amal nu pangalusna teh amalnya eta pagawean istri teh ninun bahasa ayeuna mah ngaput. Jadi pang alus-alusna pagawean istri mah ngaput atau teu bisa ngaput ngecos baju itu amal pang saena kanggo istri. Ya binti saur Kanjeng Rasul hai anak king julusu sa'atan ingdal ghazli khairun lahunna min ibadati sanatan. Hai anak king diukna seorang istri sajam dina tempat ninun dina tempat ngaput atau dina tempat ngecos baju eta teh leuwih alus pikeun ieu istri tinimang ibadah sataun. Bahkan wa yuktabu lahunna bikulli taqatin ay bikulli nau'in minasiyab min ghazliha sawabun syahidun. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalma atawa istri anu ninun ngaput atawa ngecos pakaian jadi suamina eta teh leuwih abdol tinimang ibadah tahun bahkan dituliskeun keur eta istri tina saban-saban sarupa pakaian pangaputkeun baju suami pangaputkeun calana suami atau baju suami teh geus soek dipangecoskeun ku istrina itu tastina setiap hiji pakaianna teh tina pangecoskeun pangaputkeun itu bakal dibere ganjaran sawabun syahid ganjaran anu maot syahid. Ya bunayya saur Rasul hai anak king ya binti hai anak king anak kami innal mar'ata idza ghazalat hatta taksu jaujaha wasyanaha wajabat laha al jannah. Hei anak king Siti Fatimah saur Kanjeng Rasul sanyana istri
pamajikan anu pangaputkeun atau pangecoskeun baju suami terus geus dipangaputkeun teh dibikeun dipakekeun kanu jadi suamina atau pangaputkeun baju calana pakaian nu jadi anakna terus dipake kuno jadi anakna. Saur Kanjeng Rasul wajabat laha al jannah, eta istri wajib misti bakal asup ka surga. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana termasuk golongan jalma-jalma bakal dilebetkeun ka surgana Allah. Hoyong sadanya, hoyong berarti kedah kersa daek ngaput pakaian nu jadi suami atau pangaputkeun pakaian nu jadi budak. Teu bisa cenah ngecos mata ketika boga budak punten boga budak bajuna soe kudu atoh naon aya keur ganjaran ibu pangecoskeun supaya ibu ku Allah sesuai nu dijanjikeun Kanjeng Rasul bakal diasupkeun ka surgana Allah kusabab pangecoskeun baju nu jadi anak ibu. Bahkan saur Kanjeng Rasul wa atahallahu bikulli minta sarbala min aswabiha madinatan fil jannah. Bahkan ku Allah eta awewe teh tina setiap baju anu dipake ku salakina atawa baju calana anu dipake ku nu jadi keluargana ku suami atawa istrina ku Allah bakal dibere dipangbangunkeun kota Madinatan fil jannah, dipangbangunkeun surga, bangunkeun kota di jero surga. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun qala ngadawu sa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kana lahu imra'atani, ari lalaki mana bae kana nu kabuktian lahu eta pikeun rajul saha naon imra'atani ngabogaan dua istri. Salaki nu mana bae nu boga pamajikan dua, tilu atawa opat, berarti nu nyandung. Ya, saur Kanjeng Rasul. Tapi eta suami palam ya'dil bainahuma, teu adil antara dua istri fi nafaqati dina nafkah. Ade ulah sampai silakan nyandung tapi kudu adil. Ieu nu hese nama kudu adil. Kanu kolot kitu, kanu ngora kitu kudu adil. Adil dina naon? Adil dina napakah terutama nama, bahkan termasuk adil dina kilirna. Saur Kanjeng Nabi di mana ieu suami anu punya istri dua heg teu adil dina napakah, walam yusawwi bainahuma, teu nyaruakeun antara ieu dua istri tadi dina napakah, bahkan fil madji'i dina keur kilir, dina keur sarena ngagoler. Henteu adil teu sarua wal mat'am dina masalah tuangeun, wal masrob dina leuteun. Ari kanu kolot mah diberena teh dibere asin we, ari kanu ngora kana ngana istri muda dipangmeulikeun naon sate kambing, sate sapi gitunya, pangtankeun daging we jeung daging berarti eta suami eta henteu naon, henteu adil terhadap istri-istrina. Bahwa saur Kanjeng Rasul suami nu kitu bahwa maka itu suami bariun minni, saur Rasul eta suami nu kitu bariun minni, eta lulubaran ti kami, bakal jauh ti kami. Wa anna bariun minhu, jeung kami saur Rasul eta oge bariun lubaran minhu te eta suami, jauh kami ti eta suami nu kitu. Wala nasiba lahu fi syafaati, jeung teu aya bagian keur suami anu teu adil tadi, teu aya bagian syafaat ti kami. Kami moal nulungan moal nyafaatan ka suami anu teu adil terhadap istri anu leuwih ti hiji. Illa ayatuba, kecuali eta suami na teh tobat. Nah kumaha tobat teh? Ya kembali kana jalan Allah, berarti dina napakah kudu adil, dina kilir kudu adil, dina sare jeung dina sagalana oge kudu adil. Wa qala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kunna lahu, man ari sing sajalma kunna nu kabuktian lahu pikeun ieu man, saha imro'atani ngagaduhan dua istri, pamala terus teh condong ieu si man ila ihdahuma ka salah sajina ieu dua istri, dunal ukhra henteu nu sejena. Wa fi riwayatin dina riwayat sejen mah walam ya'dil, jeung teu adil ieu man bainahuma antara dua istri, jaa maka datang ieu man yaumal kiamati dina poe kiamah, wa hadu siqaihi, jeung salah sahiji dua gigirna ieu jama mailun eta anu dengdek. Saur Kanjeng Rasul ngadauhkeun, sing saha bae seorang suami, sing saha bae jalmi suami nu ngagaduhan istri dua.
ngagaduhan istri dua tapi dina hatena atau dina kenyataana eta si suami teh selalu condong kok salah sahiji, biasana sok selalu resep kanu muda, istri muda gitunya, resep karena istri muda, kahayang istri muda mah sagala dicumponan, ari istri tua dibiarkan diantep sagala teu dicumponan. Berarti aya condongna selalu nyumponan kanu salah sahiji istri. Nu hiji dicumponan ari nu sepuh teu dicumponan tawa sabalikna, maka eta suami kitu lam ya'dil bainahuma, berarti eta si suami teu adil antara dua istrina. Tah suami nu kitu saur Kanjeng Rasul jaa yaumal kiamah, bakal engke di akhirat sabada kiamah ke di akhiratna eta salah sahiji awak dua gigirna ieu si lalaki teh bakal dengdek we, moal bisa lurus awakna teh dengdek we terus gitu. Naudzubillahi min dalik. Maka ka bapak-bapak, ka para suami-suami anu gaduh naon istri dua, silahkan tapi kudu adil. Nu kira-kira urang teu adil mah nu teu acan nyanung, nu teu acan gaduh istri dua, kira-kira teu adil mah mending keneh entong. Naon sababna? Sabab punten berat geninganan ketika suami nu gaduh istri dua heg teu adil. Teu adil dina napakah, atanapi teu adil dina kilir, teu adil dina naon bae. Naudzubillah, ancaman ti Kanjeng Rasul tadi, Rasul bakal jauh ti eta jalmi, bahkan Rasul moal nyafaatan, moal nulungan ka eta jalmi. Naudzubillahi min dalik. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan cekap sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.